agama da geus menang atur Gusti. Jalmi nu kenal ka Allah mah da eupi amekeun. Nah jeung kudu amek da kabehna hirup mah geus diatur ku Allah. Tinggal urang marek bener atanapi teu bener sakitu urang mah. Urusan harta geus diatur ku Gusti Allah. Gitu. Urang makan moal ikhtiar teu aya piamekeun. Matak lamun aya jalmi ambek-ambekan ieu teh nurutan saha da eueuh ajaran ti jungjunan mah. Mata katinggalna jungjunan mah teu kantos ambek jungjunan mah. Gitu. Halimatak dina Al-Qur'an ayat pertengahan wal yatalattaf. Kumaha tosna teh kedah lemah lembut. Nah itu. Jadi cirina teh kumaha jalmi nu aya la ilaha illallah lain dina bendera. Pan kapungkur aya kalimat la ilaha illallah bendera Islam. Lain eta bendera HTI eta mah. Bisi katipu kade. Emang Kanjeng Rasul tiasa nyerat gitu. La ilaha illallah teh bendera Islam. Bendera HTI eta mah. Urang bendera orang naon merah putih urang mah kade bendera hidung. Aya kalimat la ilaha illallah. Eta mah HTI nu tos di eta ku pemerintah. Nah eta teh sapertos kitu. Jadi urang ngamanaan la ilaha illallah teh tina simbol hungkul. Lain tina kalakuan. Jalmi nu mana cenah ikhlas sarujungjunan anu ikhlas ngucapkeun la ilallah teh urang teu apa la ilaha illallah la ilaha illallah anu bisa eta kalimat la ilallah ngahalangan ka urang tina midamel perkara nu diharamkeun antah jazakum anin angkulima haramallahu alaikum bisa ngahalangan ka anjeun kalimat la ilallah tina perkara nu diharamkeun. Ladang la ilaha illallah nate bisa ngahalangan lisana tina ngomongkeun kagorengan batur, tina ngagibah batur, tina nindak perkara nu haram. Ladang la ilaha illallah. Matak tinggal mun teh mah jalmi anu aya la ilaha illallah pasti dibimbing ku Gusti Allah tina midamel perkara kana kasayan. Tah eta wal qabru.